Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana ka PRT Katut Palebe anu mana kiwari parantos aya di bumi Abah Ukim anu maksudna taya lian rek menta tulung ka Abah Ukim pikeun yang hiji makhluk anu sok ngamangsa domba teh eta hanca teh mitra kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Yang RT kitu dari Palebe aya naon ieu teh? Anu matak jauh-jauh daek datang ka ieu. Da pasti lain rek ngan saukur ulin meureunanya. Ceuk Bah Ukim langsung tumanya ka Palebe jeung Pak RT. Leres kitu pisan Abah. Sim kuring ka dieu teh sanes mung bade amengan. Tapi gaduh kaperyogian anu kalintang penting anu bade didugikeun ka salira Abah. Samali mah bade sakantenna nyuhunkeun pitulung kanggo ngarengsekeunna. Tah kitu Abah. Walon Palebe nyaritana daria pisan. Kutan boga kaperluan anu kacida penting. Tapi naon? Cing pok atuh geura caritakeun ngarah Abah teu panyasaran. Ceuk Bah Ukim bari rutret kanuduaan. Menang pananya kitu Pak RT jeung Palebe silih reret kawas anu silih tanya. Nah saha anu rek nepikeun pamaksudana. Teu lila pok Pak RT ngomong. Nu mawi kieu Abah urang dibujeng enggalna bae nya supados langsung kana pokok pasoalana. Nya ceuk Abah oge pe kedajar caritakeun ka Abah. Walon Bah Ukim hate geus teu sabar hayang geura nyaho naon anu rek ditepikeun ku semahna. Anu katempo kawas dines pisan. Saterusna paralak Pak RT nyaritakeun sakabeh kajadian anu lumangsung di lemburna. Anu dimimitian ku lobana domba anu kapanggih geus paeh beheungna gorobong kawas digegel sato galak. Harita sakabehna ku Pak RT dicaritakeun eueuh anu kaliwat nepi ka kajadian maotna Nyi Oneng peuting kamari. Narima beja kitu puguh bae Bah Ukim kaget. Astagfirullahaladzim. Nyaha nya eta teh Jang RT. Aya kajadian kitu teh Tanya Bah Ukim setengah terpercaya. Nu mawi leres kitu Abah. Piraku abdi ngabohong. Leres Abah. Kitu anu kajadian di lembur abdi teh. Walon Pak RT jeung Palebe ampir bareng. Jadi benernya eta beja teh. Laras Abah kitu. Rupina Abah oge parantos ngadangu panginten margi apan bejan atau sumebar ka unggal lembur. Bener Jang RT. Samalah Abah oge geus ngadenge kana bejana Cibatur.
Tapi da Abah teh teu percaya kitu wae lantaran ceuk pikiran Abah. Asa pamohalan make jeung aya makhluk anu cara kitu. Make jeung nyerot getih domba sagala. Samalah ayeuna nyerot getih jelema. Nya naon atuh ari nu kitu tuning mata heran. Muhun Abah nu mawi mata heran. Samalah tang tumbatak teu percaya ari ku saliwat mah. Tapi abdi mah kantos ningal buktina memang aya makhluk anu sarupa kitu. Ari tang tungana mah sapertos jalmi Abah. Tapi dina sakujur awakna buluan. Rupana bodas aya jangjangan. Colina rancung huntuna sareukeut aya sihungan menirang geteng. Matana Abah molotot. Sakitu anu katingali jeung kasaksian ku abdi mah. Walon Pak RT mere keterangan sajelas nangeunaan ciri-ciri makhluk anu sok nyerot getih domba jeung anu geus ngabinasa Nyi Oneng. Oh, jadi kitu ciri-cirinya eta makhluk teh. Lamun kitu mah matak sieun atuh jeung matak ngabahayakeun ka sararea. Leres Abah. Nu mawi sim kuring ayeuna dongkap ka dieu teh margi eta makhluk kacida ngabahayakeun. Ku kituna abdi salaku lebe sareng Pak RT salaku pangurus lembur. Maksud teh bade minang saraya ka salira Abah. Kanggo ngusir eta makhluk sangkan nyingkah ti lembur Cibubuay. Ceuk palebe nyaritana Daria. Kituna teh bari jeung pepeta. Nya geus kaharti ku Abah oge. Kira nyan Abah yang minum heula nya. Punten ya minum beneran. Ayah, alhamdulillah. Tah kitu jang RT palebe. Tapi kelanyan urang impleng heula nya sugan bisa katoong tinu anggang. Nah makhluk naon anu sabenerna eta teh? Make jeung sok nyerot getih domba jeung getih jelema. Tah dadas kitu Abah. Saena mah mangga diimpleng heula. Kitu. Sabab Abah kudu nyaho heula nyaha bangsa naon eta makhluk teh. Naha asup kana golongan setan, siluman, genjerawo atawa jin. Jeung nandai Abah kudu nyaho ti mana manehna datangna. Sarata kumaha asal mulana make bisa datang ka lembur Cibubuay. Tah lamun eta geus kanyahoan, muga-muga Abah baris bisa nalungtik kana kelemahannya. Anu maca ke jaragoan heula sagedeung. Ayeuna Abah rek ka tukang heula nya. Sumuhun mangga Abah mangga. Walon Pak RT. Jung Bahukim nangtung tuluy leos ka tukang asup ka jero kamar. Anu biasa sok dipake nyepi. Ari palebe jeung Pak RT narungguan. Bareng jeung kitu torojol Ambu Ukim nyampeurkeun datangna bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 3 gelas jeung lalauhna seupan caunang ka sapiring. Mangga palebe Pak RT ngaleut heula bari nungguan si Abah. Atur nuhun Ambu, padahal mah teu kedah ngaderepot saur abdi oge. Anu repot jong deui piraku aya tamu dianggurkeun. Walon Ambu Ukim geus kitu ngaleos deui ka tukang rek neruskeun pagawean. Ari Pak RT jeung palebe tup-top kana gelas, cai kopi regot inum saeutik-saeutik bari ditiupan. Ci kopi katingali ngebul panas keneh. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Bahukim geus norojol deui gek diuk dina tempatna nu tadi. Kumaha Abah? Tanya palebe geus teu sabar hayang geura meunang keterangan ti Bahukim. Laras Abah kumaha kinten-kintenana hatos aya gambaran? Ceuk Pak RT hatena penasaran. Anu matak poek. Abah teu bisa ningalina naon. Sakabehna poek. Tapi naon Abah? Tapi Abah geus bisa ngarasakeun. Namun eta makhluk anu ayeuna keun ngagalaksak di lembur Cibubuay, manehna kacida pisan jahatnya. Lantaran manehna sawaktu-waktu baris nyangan deui mangsa.
Aduh, kedah kumaha tuaritos kieu Abah. Ceuk Pak RT ngajenghok jajamtung naratug teu puguh rasa. Bulu punduk jadi pating puringkak hate pating sarblak. Da puguh keung anu lain di kieuna ari ngadenge kitu mah. Nya kitu deui palebe katara beungeutna sepa. Daras Abah, kumaha tu pamitos kieu? Rupina abdi sararambut ayeuna teh keur aya dina bahaya. Lantaran sawaktos-waktos eta makhluk baris melari di mangsa. Pasoalan gede atuh ieu mah. Benar. Ieu teh pasoalan gede sarta lain heureuy ieu mah. Ya ringes sekolah mah kudu nginum wae punten nginum deui ya. Saterasna kedah kumaha tu Abah. Moga bae salira kersa maparin pitulung ka abdi sadaya. Beut asa ngimpi ieu teh teu gugur teu angin, beut aya kajadian sarupi kieu di lembur. Palebe kitu deui Jang RT. Dina hal ieu omat ulah waka geumpeur sarata caritaan Abah ulah diucah aceh kanu sejen. Lantaran geus pasti lamun anu sejen arapaleun, tangtu hirupna moal aya anu tentrem. Sakabehna bakal ngarasa sieun anu akhirna baris ngabarubahkeun ka sadarea. Ceuk Bah Ukim bari rutret ka Palebe jeung ka Pak RT. Nya teras kedah kumaha atuh Abah? Tanya Pak RT bari neuteub. Kieu Jang RT, cik Abah hayang nanya. Nyaha kira-kiranya sababaraha poe sakali aya kajadian domba paeh teh. Nyaha saminggu sakali atawa saminggu 2 kali. Atawa sabaraha poe sakali. Tanya Bah Ukim nyaritana katempo dari pisan. Ieu Abah, ari anu parantos ka Bandungan ku abdi mah. Kajadian domba pae teh lamun teu salah heuleutna teh aya kana 10 poe dugi ka antarana 2 minggu. Tak kitu Abah? Oh, jadi antara waktu 10 poe nepi ka 2 minggu. Tah hari terakhir kajadian aya domba pae iraha. Sabab Abah kudu nyaho eta makhluk iraha kaluarna. Sarata sabaraha poe sakali manehna nyangan mangsa pikeun diserot getihna. Ya pami kajadian anu terakhir mah 2 wengi anu kapengker Abah. Nalika abdi sareng barudak ngaronda, tah harita eta makhluk datang teh. Tapi teu hasil nyerot getih domba. Margina da kabujeng kagereuwahkeun. Anu akhirna jadi nyerot getih Nyi Oneng. Jawab Pak RT mere keterangan anu sajelas-jelasna sakumaha anu kasaksian jeung kaalaman ku dirina. Ngadenge kitu Bah Ukim ungut-ungutan. Jadi kajadian maot Nyi Oneng teh 2 peuting anu katukang. Tah lamun kitu mah, dina waktu saminggu manehna moal datang nyangan mangsa. Tapi lamun nincak ka poe anu ka-10 ti sabada maotna Nyi Oneng, urang kudu waspada. Lantaran pasti di antara peuting eta jeung kadituna Abah yakin manehna baris datang sarta boga maksud anu sarua. Tah, leres kitu Abah. Mung bae tindakan urang teh kedah kumaha atuh. Supados urang tiasa nyegah kana eta kajadian. Tanya Palebe bari neuteub ka Bah Ukim. Nya lamun kitu mah tangtu Abah sorangan kudu kaditu. Lantaran moal bisa dihalangan ti kaanggangan. Jadi lamun geus rek nepi kana poe anu ka-10, Abah kudu aya di ditu. Nya moga-moga bae Abah bisa nyegah kana maksud eta makhluk. Sangkan eueuh kajadian deui anu sarupa. Nya boh ka domba komo deui ka jelema mah kudu dicegah. Tah, leres kitu Abah. Atur nuhun sateu acana wireh Abah parantos kersa maparin pitulung ka abdi sadayana. Sakumna urang lembur Cibubuay.
anu ayeuna nuju aya dina karerepetan. Anu diakibatkeun ku eta setan. Ceuk palebe paromana bear marahmai. Itu deui Pak RT sarua. Atena ngemplong ka hariwang anu ngagulung dina jero dadana jadi ngurangan. Teu kudu loba carita palebe. Lantaran ari tulung-nulungan mah jeung pabada jelema memang geus mangrupa kawajiban. Tapi dina hal ieu Abah oge teu bisa nangtukeun lamun Abah baris hasil ngusir eta setan. Sabab Abah can bisa ngukur kana kakuatan manehna. Tapi Abah tangtu sakuatanna garek usaha pikeun nyingkahkeun eta setan ti lembur. Walon Mbah Ukim nyaritana daria pisan. Sumuhun kahartos kusim kuring ge Abah. Sok sanaos kasauran Abah teu acan kantos baris tiasa ngusir eta setan. Tapi dina hal ieu mah urang teh tos ngayakeun ikhtiar sabisa-bisa. Ngagunakeun akal tarekah sok sanaos can karuhan hasil sareng henteuna. Heueuh kitu Jang RT. Da ari anu ngaran ikhtiar mah kasebutna wajib. Cenah eta ngeunaan hasil jeung henteuna, eta mah gumantung ka Pangeran anu ngarsakeun. Sumuhun. Janten bade iraha atuh Abah angkat ka ditu teh. Nya engke bae lamun geus deukeut ka poe anu ka-10. Lantaran ari kudu indi ti ayeuna mah jauh keneh. Jeung na deui Abah oge boga kaperluan anu sejen di dieu. Nya mangga atuh pami kitu mah. Kasumpingan salira Abah ku abdi sadayana diantos pisan. Kade Abah ulah dugi ka teu sumping. Teu kudu sieun Jang RT. Lamun Abah nepi ka mangsa anu geus dijanjikeun masih dibere umur ku Pangeran, sarata awak Abah aya dina kayaan jag-jag waringkas, insyaallah Abah baris datang. Kajaba lamun Abah gering sarta teu bisa leumpang, nya kapaksa moal bisa datang. Walon Mbah Ukim bari seuri mere kayakinan ka Pak RT jeung palebe sangkan teu ngarasa hariwang. Da sahanteuna duanana oge keur ngarasa sieun. Tah kitu bae kaputusan mah. Palebe Jang RT. Baik atuh kadinya ngaropi heula eta cai kaburu tiis. Jeung ditop eta asaan cau nangka. Atur nuhun Abah mangga ditampi. Kok patu wayahnya ukur saaya-aya. Da Abah mah saukur boga anu kitu eueuh anu aneh di dieu mah Jang RT. Tos cekap Abah sakieu oge samali hatur nuhun pisan. Jawab Pak RT gap kana gelas cai kopi regot diinum. Ningali kitu palebe jeung Mbah Ukim nurutan. Saterusna pru ngarobrol ngaler ngidul anu dicaritakeun teu jauh ti pasoalan anu bieucik keneh dibadamikeun. Kasugri kaum dangu. Teu karasa kayan harita geus maju ka sore. Sabada ngalaksanakeun salat asar palebe jeung Pak RT amitan rek mulang lantaran bisi kapoekan di jalan. Abah mangga atuh di kantunnya. Ayeuna abdi duaan bade wangsul. Beral kaditu Jang RT ari moal mareuting di dieu mah. Kade cing aci-aci di jalan. Lamun di lembur aya nanaon gawat mere beja ka Abah. Mangga Abah, permios atuh Abahnya. Sumuhun permios Abah. Ceuk Pak RT jeung palebe tuluy cungcong sasalaman geus kitu kenceling duanana harita arindit ninggalkeun eta imah. Dijajabkeun ku paneuteup Mbah Ukim nepi ka teu kaciri ngiles palebah pengkolan. Saditinggalkeunna kudu duaan. Mbah Ukim tuluy asup ka jero imah brug pantona dipeundeutkeun.
Mitra kaum dangu cag urang tinggalkeun heula Bah Ukim ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan Pak RT jeung palebe. Anu harita keur aya di satengahing perjalanan rek marulang ka imahna. Duanana keur ngagera di gelempang semurusuh lantaran hayang geura nepi ka nu dituju. Da puguh sok sieun kapoekan di jalan. Mangkaning teu mawa senter. Nya atuh ari ku dikeureuyeun mah sanajan anggang antukna kira wanci sameme magrib geus nepi ka lemburna. Tuluy papisah balik ka imahna sewang-sewangan. Kocapkeun alam peutingna. Pak RT jeung palebe geus arindit deui ka imah Odi lantaran peuting eta rek ngayakeun deui tahlilan peuting anu kadua. Tapi ku harita mah jalma teh teu pati loba da puguh sarieun. Inggis aya kajadian deui anu cara peuting kamari. Jadi anu datang teh ukur palebe, Pak RT, si Ojay, si Uye, Mang Jana, ditambah weh ku sababaraha urang tatanggana anu dareukeut. Sanggeus ditarungguan taya anu daratang deui prung tahlilan di mimitian. Sadarea ngadoa kalayan husu eueuh anu galideur. Dina peuting eta, acara tahlilan lancar nepi karengsena taya deui kajadian anu mataksieun kawas peuting kamari. Arwah Nyi Oneng teu datang deui. Puguh bae Oding jeung Maisah Bunga hatena ngarasa regreg. Nya kitu deui Pak RT jeung anu sejena. Gancangna carita. Saminggu geus kaliwat. Samalah harita geus nincak ka poe anu ka-10 ti sabada Nyi Oneng maot. Salila 10 poe. Kayaan di lembur aman taya kajadian naon anu mata kreuwas jeung sieun. Tapi sanajan kitu Pak RT jeung palebe teu ngarasa tentrem. Da puguh palaur makhluk anu sok nyerot getih domba jeung getih manusa baris datang peuting eta. Kacaritakeun palebe harita teh keur diuk sorangan di tepas imah bari udud, tapi pikiranna tuluy ngalayang nyipta-nyipta kajadian anu can karuhan. Teu karasa mangsa alam geus rek maju ka sore. Sora manuk ricit di sarada dina dahan ditembak ku sora tongeret anu ti tadi geus pating gareret. Kaayaan sore harita estuning mata kelar jeung mata kuaas. Sabot keur kitu. Torojol Pak RT datang lempang ngalagedai katempona salse pisan. Sampurasun. Barang jol Pak RT langsung uluk salam. Rampes geuning Pak RT. Nya palebe keur salse. Salse sok atuh ka dieu Pak RT. Ceuk palebe bari melong kalacat Pak RT unggah ka tepas gek diuk hareupeun. Aya naon Pak RT? Teu aya nanaon. Ngan ka dieu sote aya ngobrol we atuh jeung palebe. Lantaran di imah eueuh batur ngomong. Nya keur kamarana barudak jeung pamajikan. Nya eta keur arindit ka Ciseupan. Rek nepungan emangna lantaran lila teu panggih. Nya kuring teu milu sorangan. Da cing teh aya keperluan. Oh kitu nya geus bae atuh ayeuna mah urang ngobrol di dieu. Palebe, lamun teu salah, hitungan poe ayeuna teh geus poe anu ka-10. Tapi Bah Ukim nah can aya ka dieu nya. Kuring mah hariwang, inggis dina peuting engke, makhluk anu ti heula datang deui pikeun neangan deui mangsa di lembur urang. Ceuk Pak RT nyaritana ketempo daria pisan. Anu mata kitu kahariwang kuring oge. Samalah dina sajeroning cicing teh teu boleh bari mikiran eta pasoalan. Ya kumaha nya lamun Bah Ukim aya halangan. Terus teu bisa datang. Nya duka teuing tapi moga-moga mah si Abah cing datang we atuh.
Ari sabab urang teh butuh pisan ku pitulungna. Tapi kumaha lamun henteu? Sabab sakieu geus sore tapi Mbah Ukim can keneh aya datang. Urang ulah jongjon wae palebe. Ceuk Pak RT katara pisan bangun hariwang. Tangtu urang ulah kajongjonan cicing. Tah kieu we atuh ayeuna mah. Pikeun ngajaga sagala kamungkinan anu baris kajadian. Engke sarengsena salat magrib bewarakeun kanu araya. Sangkan dina peuting ieu sararea kudu waspada. Samalah anu boga tugas kagiliran ngaronda, sakabehna ulah aya anu teu datang. Nya moga-moga bae ku cara kitu urang baris bisa nganyahoankeun kana kadatangan eta setan. Lamun kadenge sora anjing babaung dibarengan ku sora angin, urang sararea kudu tatan-tatan, sareta waspada. Sabab pasti eta setan baris datang. Ya gatuhkeun sararea urang bejaan. Samalah rek ti ayeuna we lah kuring marek ngabejaan Jang Oding, Mang Udung jeung si Ojay. Nyepek bae ka ditu ari daek mah. Tapi kade ngabejaanna ulah nepi ka mata ngagempurkeun ka batur. Lalaunan we hareboskeun. Bisi kadenge ku barudak jeung awewe. Karunya sarieun. Nya palebe. Tangtu kuring oge moal laora dina nepikeun. Hayu atunya kuring rek nepungan Mang Udung jeung Yang Oding. Beral ka ditu. Jung palebe nangtung juru turun kaburuan saterusna mah ngagedig lempang rek nepungan baturna. Sedengkeun palebe tuluy asup ka jero imah. Kaayaan harita beuki burit mitra. Panon poe geus rek surup cahaya layung hibar ti belah kulon. Dina kayaan kitu ti pakarangan imah palebe aya anu datang anu tayalian ti Mbah Ukim anu harita kakara anjog kadinya. Assalamualaikum. Mbah Ukim uluk salam bari ngajanteng nangtung. Waalaikumsalam. Walon palebe anu aya di jero imah nembalan tuluy guragiru muka panto. Barang brai panto muka. Ugo bae palebe bunga. Ae geuning Abah. Tapi naha meuni sonten-sonten teuing Abah. Anu matak tadi caya kaperluan heula. Jadi teu bisa buru-buru ka dieu. Nuhun Abah parantos keur sasumping. Manawi teh moal janten ka dieuna. Yah, piraku apan Abah geus janji rek datang. Mangga atuh Abah kalebet. Kalacat Mbah Ukim unggah ka tepas gek diuk. Sedengkeun palebe sup ka jero imah rek ngabejaan bojona sangkan nyadiakeun cai keur semah. Nya sanggeus kitu palebe guragiru ka hareup deui nyampeurkeun semah gek diuk. Kumaha Abah Damang? Tanya palebe bari melong. Alhamdulillah cager Abah mah. Tapi kumaha salila 10 poe nya eueuh kajadiannya nyaon di lembur? Teu aya Abah. Salami 10 dinten ieu mah berkah teu aya deui kajantenanna nyaon. Mung bae duka wengi ieu. Nya syukur ari eueuh kajadiannya nyaon mah. Samalah moga-moga bae dina peuting ieu oge moal aya kajadian anu matak sieun. Sabot keur kitu torojol bojona palebe nanggeui baki mawa susuguh keur semah. Cai ente haneut jeung lalauhna. Sok ditunda dina luhur meja. Geus kitu leos asup deui ka jero imah rek neruskeun pagaweana. Rung palebe jeung Mbah Ukim harita ngobrol meuni aruplek di selang bari barang dahar. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu, duanana carengkat sabab ngadenge sora bedug ditakol di masjid dituturkeun ku haleuangna anu azan. Sorana halimpu mulas melis mata kuaas. Jurut duanana turun ti imah tuluy laleumpang ngajugjug ka masjid. Di tengah jalan gukok amprok jeung anu sejen. Samal harita panggih jeung Pak RT, Oding kitu deui si Ojay. Puguh bae Pak RT bungah lantaran jalma anu ditungguan ayeuna geus datang.
Kasugri kaum dangu. Kocapkeun peutingna harita teh wanci geus liwat ti bada Isya. Ti gardu ronda geus aya sababaraha urang jalma anu daratang. Sabab dina peuting eta kabagian tugas ngaronda. Samalah sakabehna geus dibere nyaho ku Pak RT sangkan dina peuting eta sararea waspada. Sabab aya kemungkinan makhluk anu sok nyerot getih domba peuting harita bakal datang. Tapi sok sanajan kitu ku harita mah teu pati hariwang teuing. Da puguh sararea nyaho di dinya geus aya Bah Ukim. Saurang jalma nu baris bisa diandalkeun lamun pareng aya nanaon. Tapi dina peuting harita mah berkah nepi ka isuk-isuk kayaan biasa bae eueuh kajadian nanaon. Makhluk anu geus disangka baris datang tetela eueuh nembongan. Poe anu ka-10 eueuh kajadian nanaon. Poe ka-11 sarua keneh. Poe anu ka-12 jeung ka-13 angger eueuh nanaon. Setan anu ditungguan nepi ka isuk-isuk tetela eueuh keneh datang. Nya akhirna mah nincak kana poe anu ka-15. Harita teh pasosore di imah palebe aya sababaraha urang jalma anu keur ngariung. Di antarana aya palebe, Pak RT, Bah Ukim, Oding, Mang Udung kitu di si Ojai jeung si Edoy duanana harita araya. Lain nah hanya ieu teh. Geus liwati sababaraha peuting, tapi setan jahat anu ditungguan kurang teh eueuh datang. Nah kira-kirana manehna moal datang kitu Abah atawa kumaha? Tanya Pak RT ngamimitian muka carita. Nya da memang kitu. Ari di daguan mah manehna teu datang kawas anu geus apal. Tapi eueuh datang lain harti manehna moal datang deui. Sarata sing inget Jang RT, poe ayeuna geus poe anu ka-15. Abah boga pirasat lamun dina peuting engke eta makhluk teh bakal kaluar ti tempatna. Lantaran lamun makhluk anu sok nyerot getih moal kuateun leuwih ti 15 poe. Sabab manehna bakal hanyaang hayang nginum. Sarta geus pasti manehna bakal ngider nyangan mangsa. Walon Bah Ukim mere keterangan sarta dibarandungan kunu araya di dinya. Nah yakin Bah lamun eta setan bakal keluar peuting engke? Tanya Pak RT bari melong. Jajantungna ratug deg-degan. Nya ari yakin 100% mah Abah oge henteu. Tapi biasanya pirasat Abah jarang nyalahan. Kulantaran kitu dina peuting engke urang sararea kudu leuwih waspada. Awewe jeung barudak omat ulah aya anu kaluar ti jero imah dina wanci peuting. Ari lalakina senang ngajaraga. Anu giliran tugas ngaronda mah omat kudu datang. Mangga Abah da anu ngaronda mah alhamdulillah ku ayeuna mah geuning unggal peuting teh tara lobong. Nya syukur atuh. Ari di lemur ieu aya jelema anu anyar. Tanya Bah Ukim bari rutret kanu sakur araya di dinya. Jalmi anu anyar kumaha maksud Abah teh? Tanya si Ojai tarangna kerung. Nya maksud Abah teh jelema anu anyar-anyar datang ka lemur ieu. Aya Abah jalmi anu anyar mah. Samalah aya sababaraha urang. Minantuna Mang Ocang. Eta oge anyar da can lami nikah ka anakna. Aya urang dayeu anu kakarap pindah lantaran meser imah sareng tanah ti urang dieu. Aya oge wargina si Uyeh anu nikah ka urang soreang ayeuna teras matuh cicing di dieu. Cindekna mah ya sababaraha urang jalmi weh anu anyar mah. Tapi Abah naha make naros kitu? Tanya si Ojai bari neuteup kitu deui anu sejen marelong ka Bah Ukim. Leres Abah. Nah naon maksudna make naros kitu? Palebe milu nimbrung lantaran ngarasa heran. Teu naon ngan hayang nyaho hungkul Abah mah. Tapi di antara jalma anu anyar, nah aya salah saurangna anu anyeh. Aneh kumaha maksud Abah teh? Tanya Palebe beuki heran kitu deui anu sejena. Kieu anu dimaksud aneh ku Abah teh.
Nah sakirana aya di antara jalma anu anyar teh anu beda prilakuna boh tina sikepna atawa tina tindak tanduk sapopoena kitu deui karesep jeung kadaharanna anu beda sarta teu sarua jeung jalma sajen. Tanya Bah Ukim kalayan Daria. Menang pananya kitu keur sajongjongan anu araya di dinya can aya anu ngawalon. Sakabehna mikir nginget-nginget naha saha di antara jalma anu anyar beda prilakuna jeung kabiasaan tinulian. Kumaha aya jalma anu anyar anu kabiasana teh beda jeung anu lian? Bah Ukim malikan deui tumanya. Sabab Pak RT jeung anu sejen kala ngaharuleng teu bisa ngajawab. Da puguh teu kapikir lantaran di antara jalma anu anyar saurang oge taya anu beda. Sakabehna biasa bae sakumaha umumna. Nyarupina mah teu aya bah jalmi anu benten sapertos kitu mah. Margi sadayana biasa bae umum sareng anu sajena. Walon si Edoy ngajawab anu sabenerna. Laras Abah, rupina teu aya jalmi anu sapertos kitu mah. Jawab Pak RT sarua nyebut teu aya da memang kitu kanyataanana. Oh jadi eueuh nya jadi mah. Ceuk Bah Ukim sakedapan jempek. Keur kitu pok Oding ngomong. Aya Abah jalmi nu anyar sarta beda tinulian mah. Saha Kang Oding? Tanya si Ojai beri melong ka Oding. Pamajikan sarkum lanceuk maneh Ojai, Nyi Sawitri. Apan manehna oge masih kaasup jalma anu anyar kene, sarta aya bedana jeung anu lian. Tapi naon bedana Kang? Lantaran ceuk kuing mah taya anu beda. Wah, piraku teu bisa ngabedakeun ari maneh. Apan Nyi Sawitri mah kaasup jalma anu beda. Sabab manehna mah geulisna beda jeung anu lian. Samalah bakal susah pikeun nyiar tandingna lamun segrek diadukeun mah. Walon Oding nyaritana ka tempo Daria. Nya memang bener kitu ari dina hal geulisna mah. Memang Nyi Sawitri kasaksian ku sararea oge beda jeung batur. Tapi apan lain eta maksud saur Abah oge. Tapi anu beda teh kabiasaan sarta prilakuna tak kitu. Saha jang RT ari Nyi Sawitri teh? Tanya Bah Ukim beri melong ka Pak RT. Sumuhun istrina jang sarkum? Yeh, geus sabaraha lila aya di dieu. Sarta urang manya aslina? Tanya Bah Ukim tetelepek lantaran hayang jentre. Pami di dieuna mah rupina tos bade aya kana 3 taun kirang langkung lah. Mung bae ari kawitna mah duka ti mana da saurna mah tinu tebih. Walon Pak RT ngajelaskeun ngeunaan Nyi Sawitri. Eta salila manehna aya di dieu. Nah perilaku jeung kabiasaana katempo aya nu beda atawa eueuh? Ya pamisa katerang abdi mah. Anjeunna teh teu aya benten Abah ah. Sami bae umum prilakuna mah. Mung naon maksad Abah naros kitu? Tanya Pak RT bari neuteub. Anu sejen ngabarandungan. Hampura jang RT. Waktu nyapih alacan. Mang samisah mitra cang ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.